Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi ahli sidqi wal wafa kama ba'du. Puji kali syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Alhamdulillah summa alhamdulillah urang sadaya dipanjangkeun yuswa bari sehat jasmani oge rohani. Bagi alhamdulillah diterima iman saudara Islam oge masih berkisah. Oge alhamdulillah kenging taufik hidayah inayah ti Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu wengi urang sadayana masih aktif ngalaksanakeun kewajiban yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan ieu teh simpen ciri bahwa urang teh salah sarios jami anu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat kali salam biasa lamina dilimpah curahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kabar kula labina kabar sahabat kabar tadina kaum tabi'in nabi kasadena turut-turut kana ajaran nakuna demi kayuda jangan melajengkeun kana cariosan jalan ayeuna menjelang kana dongkap sasi anu suci sasi anu istimewa sasi anu agung mungguh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tangtos kurang izin tangtos kurang kirang saupa ibadah lebat kana sasi anu suci kali-kali diri urang masih keneh bobolokot ku dosa khususna anu pakuat terkait sang hakul adami. Ukituna dina isa'a ibados sejak istighfar kasalena dari hapunkeun tina sabodaya kalebatan dosa-dosa arit dohir batin iman tina ucapan wa iman tina perbuatan. Mugi-mugi para bapak sadaya melihatkan bisa mengampurakan dosa pribados muhafid sejak hapunkeun. Alhamdulillah tina pangapunten para bapak sadaya yakin pribados eta ngapunten pribados teh leres-leres tina ati sanubari ti pribados obenya kitu keneh insyaallah sekalipun teu dilisankeun saupami teh mah aya dosana dan insyaallah mah aya ngan bilih teh mah aya dosa wa imam mupat wa imam ngahina wa imam anu dilisankeun wa imam anu dina lebat hati. Insyaallah sana pribados moal dan perhitungan jaga di poe kiamat istuni celik putih terakhir dalam gede sesatuan dina wajah bersih moal aya gede nolak dan terpakaitan jaga di poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh mudah-mudahan bagi wasilah orang saleh ngapura masih mengusul ngapura ke Allah Subhanahu wa taala kama barang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi orang kacida isin badai lebat kana sesi saung kari-kari masih kene aya naon geunyeut banget mobil tatana masih kene aya polotot yang menjadi turun naudzubillah nya sababna diibaratkeun urang badai lebat ka masjid geus jelas masjid tempat suci kari-kari urang karek hanya di sawah kaayaan diri bolokot kulutak kira pantes mau diri urang masuk ke masjid balik di sawah teu pantes kaji dina sasi saum oge supaya diri urang pantes mendapatkan sasi sadaya mendapatkan sasi teh mudah-mudahan sih dibersihkeun heula khususna sang hakul agami heula beituna harapan anu gede keur urang sadaya Allah taala nembrakeun pangampura dina bulan Ramadan di kawit kaping 1 sampai ka kaping akhir sampai ke akhir Ramadan di mana mangajal mengeta dihampura wayah kumaha wae waktuna yakin dihampura dosa ku Allah disahinggakeun jalmi anu taat ka Allah ngalaksanakeun parintahan Allah dina sasi Ramadan maka yakin begitu keluar dina sasi Ramadan bakal dibersihkeun dosana teu beda seperti bayi anu lahir dina rahim anu janten ibu dina wajah sabah bersih daya dosa.
man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dambi. Sahaja makan melaksanakan puasa di bulan Ramadan bari yakin karena nampu pahala anu parantos dijanjikeun ku Allah, maka yakin atas jama dibersihkeun tina dosana anu geus kaliwat insya Allah. Kali ayeuna urang sagede deui insyaallah sabar hadir deui bari sebab kana sasi Ramadan. Menurut ulama ahli falak tos nyarioskeun insyaallah kaping hiji Ramadan terjatuh karena dinten Salasa, berarti tarawih teh malam Salasa awilarana saurna dengan lamun tema pemerintah umumkeun malam Senin ti barang tarawih, ya udah urang mah ngiringnya pemerintah sabab naon ari palak mah naon pangkatna don atauna pisangkaan, ari ru'yah mah jelas paningali nya tina hilal paningali tina ru'yah. Ari ru'yah mah yakin gitu mata lamun teh mah ru'yah ti pemerintah sadayana tos positif bahwa jatuh kaping hiji wong Senin, maka orang ikut ke pemerintah nya ulama bakal ngaji pemerintah we ngancep perhitungan para ulama mah kemungkinan besar ya bahkan 90% kemungkinan besar kaping hiji teh jatuhna dinten Salasa. Kayak urang itu pas mah beda itu menebaran deh dieu kayak urang nah begitu minimal dina hati orang tanamkeun rasa bunga nya. Nah sebabna bunga nanti unggal bulan coba unggal bulan puasa atau tina satahun teh 3 bulan gitu. Setiap 3 bulan puasa di sabulan, 3 bulan puasa di sabulan, nah ripuh ya. Nu teu biasa mah, keur anu biasa mah ngeunah. Naon cenah hikmahna pangan dipadukeun puasa teh 3 bulan lamina. Fal hikmatuhu min faridatil shaum salasina yauman anna abana Adam alaihi salatu wassalam lama akala bil jannati minasyajarah baqo fi jawfihi miqdaru salasina yauman. Panna sausah riwayat dipadukeun puasa 30 poe teh ku alataran Kanjeng Nabi Adam alaihi salam begitu nuang kana buah holdi melar dina tenggorokan teh 30 dinten lamina. Mata membekas aya tapakan dina ieu teh jenol. Setiap lelaki pasti ngajenol. Belum membekas berarti ngajenol. Eta 30 poe dilana. Alamat tabaillahi ta'ala begitu sanang-sanang Kanjeng Nabi Adam tobat ka Allah Subhanahu wa taala amarohu maka diparentah Kanjeng Nabi Adam alaihissalam isaumi salasina yauman dilayaliha maka diparentahkeun Kanjeng Nabi Adam alaihissalam puasa 30 poe 30 peuting luntung teh urang umur ti urang lungkur Kanjeng Nabi Adam mah jeung peutingna 30 poe 30 peuting urang puasana pasti kena kuatnya syukur di akhir jatuh bahkan 30 wengi aya sampai ke 120 dinten 120 wengi aya di urang sapertos panasa Abah Anom Suraya almarhum ya pasti ya terus sudah kenalan-kenalan evaluasi melaksanakan saum bagus itu biasa siang wengi saum awal mah teu biasa nanti alam saum dibiasakan akhirnya sampai ke biasa sasasi terbuka-buka awalnya 2 dinten 3 dinten terbuka sampai ke samingon sampai ke 30 dinten akhirnya sampai ke bisa tahunan tidak harus minum tapi hirupnya rahasia Allah seperti itu. Tapi untung orang di parentahna ala kadati berang ngumpul kitu oge berang ngumpul penting bebas barang harek lain. Namun cara panggil orang ditekan supaya ulah pati barang dahar li'anna ladata dunia apa atun sebab kalimatan dunia teh aya opat hiji atau barang dahar kenikmatan dunia teh opat hiji barang dahar wasur buka duana minum wajima katiluna jima nu boga bojo wanamun katiluna sare. Jadi kalimatan dunia teh aya opat hiji barang dahar kadua minum katilu jima opat sare.
Jangan saya pakai disebutkan nikmat, coba itu kesana kata ganggu kurang ngamuk kena diganggu. Fa'innaha hijabun lil abdi anillahi ta'ala. Saknyanan opat eta teh barang dahar, minum, jima, jeung sare teh merupakan hijab antara hubungan Allah urang sareng Allah Subhanahu wa taala. Mata urang mah hate teu bisa mukasafah. Mata batin urang mah poek teu bisa nembus pandang, ya. Tapi nisbat ka jalma anu mampu ngaleungitkeun anu opat eta teu barang dahar, teu nginum, teu jima, jeung teu sare, kabuka hijab. Teu kahalangan ku tembok, teu kahalangan ku anggang. Sekalipun aya di luar negeri bisa katingali. Lamun eta jalma geus mampu ngaleungitkeun anu opat, geus teu barang dahar, geus teu nginum, geus teu jima, geus teu sare, insyaallah. Mata kalau orang yang bisa ningali kangen alam anu jauh, cobaan lah tong barang dahar sabulan atau lamiti. Tong barang dahar, tong minum, tong jima, tong sare sabulan. Jangan mainnya, banyak cobaan mah pasti mainnya. Kalau mengasih cobaan, insyaallah yakin gitu. Sebab diantaranya hijab anu teu bisa ningali kebijakan langit, anu teu bisa ningali karena alam-alam anu goib yang teu bisa ku alataran urang mah masih kena resep barang dahar. Bahkan barang dahar ge kadang-kadang jeung beuteung mah teu wae ku sacocoret. Oh jeung pedak jeung teu sama tarasi masyaallah. Rek eureun teh hese aya kene samuan anu bobot teh. Terus atuh dina jima urang mah kadang-kala kan sabulan teh jima. Dan ningali bujur muningan juga nyoy-nyoyan. Padahal hijab halang urang antara hubungan urang sama Allah. Wa naon jeung sare. Dari ngaran sare mah kangaran teu barang dahar jeung teu nginum kalituna teu jima yakin moal bisa sare. Lain terbalas agul upaya ibu kantos nyobian terbalas ke 10 dinten teu barang dahar teu nginum teu sare atau barang dahar teu nginum teu jima kakak ketika 7 dinten geus teu bisa sare kan itu 3 hari teh hayang sare geus bari dong geus mungkin balik teu bisa sare dan eueuh bisa sare. Maka pantas jangan sampai gak bisa berbulan-bulan puasa seperti itu bisa ketinggalan hijab. Maka memang hayang yakin cobaan kakak yakin. Jadi pangurang dianjurkan, dipadukan ku Allah Subhanahu wa taala di antara masalah sahihna hikmahna piraku orang saum teh ku alatan urang supaya bisa ningali sebahagian kecil kekurangan dari kalangan jalma soleh dan jalma pasurahnya sebahagian kecil keagungan tanda-tanda kebesaran Allah dan tak bisa minimal hati berang dengan malaikat sholat bisa khusyuk yang sebuntu ya. Sholat bisa khusyuk yang sebuntu sebab diantara masalah sahiji syarat dengan sholat syarat sahiji dan keutamaan kita sholat diusahakan minimal dengan takbiratul ihram orang perlu bisa khusyuk ya menurut Imam Syafi'i. Menurut ahli tasawuf mah seperti Imam Ghazali dina sejero salatnya tim takbiratul ihram sampai salam itu bisa khusyuk. Urang untuk Imam Syafi'i minimal dina takbiratul ihram urang bisa khusyuk ka Allah Subhanahu wa taala dina ngalaksanakeun salat. Jeung kaistimewaan tina ngalaksanakeun puasa mah beda jeung amalia anu sejen. Sebab dalam sholat mah keutamaan hikmah natina sholat mah keuntungan lolobana ke urang-urang kene. Naon sebabna temen urang rajin selalu istiqomah ngalaksanakeun sholat anu 5 waktu heula. Eta teh keur urang-urang kene keuntungan naon sabab inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lamun urang istiqomah ngalaksanakeun sholat geus dibere benteng ku Allah moal mampu ngalaksanakeun maksiat anu sejen. Sebab jelema anu rajin ngalaksanakeun salat mah sanajan hatena hayang ngalaksanakeun eta pamaksiatan moal bisa laksana. Sekalipun suatu ketika aya peluang keur ngalaksanakeun maksiat, tetap hatena bakal mental, teu narima. Bahkan teu betah dina eta pamaksiatan. Selalu hayang kaluar sebab naon aya benteng tina laka ngalaksanakeun sholat.
Terus dina sodako, naon kauntungan agar orang dina sodako, hiji harta orang bakal diraksa ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua balahi itu rek ditibakeun ka urang bakal dipengkolkeun. Moal bisa nepi ka urang di antara sebahagian ribu katiluna bakal ditambah-tambah milikin rizkina jeung dibarokahkeun ku Allah. Jadi lolobana mah urang-urang keneh perbeda jeung puasa. Beda jeung puasa, sama puasa mah moal aya anu bisa nyaho eta si jelema puasa henteu ani zaman bersangkutan jeung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang bisa wae begitu tentang bulan puasa tengah poe tos beres tanggahan di jero imah bari nyumput keluar nyusutannya bikin misalkan garing baru mau nyakeun teu puasa. Tapi muniana saha angin puasa tuh nu istimewa dina puasa tuh moal aya anu bisa apalin eta jelema puasa jeung teu sama ibadah anu sama-sama ngalaksanakeun puasa. Bisa wae eta jelema teh cek batu disangka puasa padahal subuh-subuh beres ngalaksanakeun salat misalkan atawa geus naon teh pas kaluar kana poe teh carencang dia hanet moyan kadang-kadang hanet bilik gitu. Hanet bilik kalau bahasa bahasa tengah tetap begitu yang bojo apa batur lain apa disangka puasa padahal terus begitu di bojo. Kata di antawisna puasa itu ibadah anu sama-sama teu aya uningan kecuali zaman bersangkutan sang anu ngadamel eta jamiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makana dina sapalina hadis kullu amal ibni adam lahu, sakur-sakur amal sakur-sakur kataatan ibnu adam sakabeh jelema lahu keur manehna keneh kauntungan nama. Kauntungan dina salat keur manehna kadu, kauntungan dina wirid keur manehna, kauntungan dina sedekah keur manehna. Ila sau kecuali puasa. Painahu karena saeuna puasa li pikeun kami ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ajzi bih jeung kami anu agung berhak maparin imbalan ganjaran bihi ku alatan eta puasa. Maka anu nangtukeun ganjaran sagede kumaha jeung sabaraha lobana teh teu aya nu ningalan dina masalah ibadah puasa mah amin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li anna sauma syarrun saeuna puasa tuh paling sama laisa fi amalun yusyahadu lahu. Teu aya hiji amal anu nu bisa nganyahokeun ka eta jalma ngapuasa jeung teu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihi la bisya'il ta'at perbeda jeung kataatan anu sejen. Wali anahu sirun la yarahu ahadun ilallahi ta'ala. Paltajam jajauhu karena sanyana puasa sirun mangrupikeun peribadahan anu samar la yarahu ahadun ta'ala bisa ningali salah urang oge ilallah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paltajam jajauhu maka misti pikeun kami anu agung pikeun ngabales kana ganjaran tina eta puasa. Bahkan jika di poe kiamat sama-sama geus balasan tina ngalaksanakeun puasa bidauh kami Rasul idza kana yaumul kiamati yaji'u qaumun lahu ajnihatun ka ajnihati tayr. Jaga di poe kiamat bakal datang sarombongan kaum jalmi lahum anu mana eta kaum teh ajnihatun ngabogaan janjang. Seperti kumaha jangjangna teh ka ajnihati tayr teh beda seperti jangjang manuk. Ayatiru nabiha mangka halali berkata si kaum teh dina luhureun eta Allah ciptakeun jinan kana luhureun pagar surga. Singgober apa yang Allah mangkase kuwe jannah. Payaqulun lahum khajinul jannah. Maka narah kita wasku penjaga surga. Man antum wahai rombongan warga jangjang cek bahasa lah. Sehari aranjeun. Payaquluna maka walad nahnu min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kaula sadaya teh yete ti golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya kudu terus hal itu manusia. Ari marane kunaon pambantu mah aya teh keur rame keur dihisab. Batur teh keur ditimbang. Bahkan dilakna urang nungguan giliran rek ditimbang dina eta hisaban teh sampai ke 40.000 tahun. Masyaallah. Ari maneh kurang mah bisa lepas ka dieu. Pan batur ge masih kena tidak itu mencek bahasa urang. Paya puluna lah. Nah aja teu mangi jeung hisab lah. Kalau mah teu panggil jeung hisab. Semaya urusan yang kita kedua. Hawa itu musyirat.
Terus sanes nanti hisab depan kabeh jelema teh bakal nyukang kana siratal mustaqim anu lah ngadatang na 1000 tahun nanya na 1000 tahun nudu na 1000 tahun berat 3000 tahun. Tapi nah anjeun aya geus sakieu. Nah anjeun teh ningali kana siapa? Lah kaula teh panggil siratal mustaqim. Sumaya qulu bima wajadtum hadhihi darajat. Terus tong atuh ngajadikeun anjeun sampai ka menang martabat umur 100 kieu. Sampai ka Allah sunah hisab, Allah sunah mustaqim. Fayaquluna maka walar abadan Allah ta'ala sirran dari dunia wa adkhilna jannata sirran fil akhirah. Saizuna kaula selalu ibadah ka Allah dina kaayaan samarkeun sewaktu di alam dunia mungka tinggal di batur wa adkhilna jannata sirran fil akhirah, maka Allah taala ngasupkeun kaula ka surga dina kaayaan samar tanpa melalui proses anu sejieun. Makana kaji darubina lamun urang begitu lengkap kana Isa si Ramadan teu aya rasa dina hati bunga saeutik-eutik acan. Naon sababna? Peluang-peluang keur naontal kariduan Allah dibebalikeun ku Allah. Biasana lamun urang ngadua dina bulan-bulan biasa hayang waktu anu mustajab hese waktu. Maksudnya adalah waktu mustajab di saat jeda antara adzan jin qomat. Terus di waktu mustajab ayah dina poe Jumaah itu oge waktuna ukur satiti ya. Dina eta sapoe teh ala-ala satiti ayana. Terus di waktu mustajab teh di saat sabada ngelaksanakeun kapaduan atau salat 5 waktu. Terus di waktu mustajab teh di saat akhir waktu peuting. Seperti jam 3 ka handap ya, atau jam 2 jam 3 ka sampai ka subuh. Dina bulan puasa mah mimiti tanggal 1 bulan puasa sampai ka akhir bulan puasa rek berang, rek penting, rek sore, rek isuk, rek wayah kumaha oge kabeh waktuna mustajab. Rek wayah kumaha we ngaduana. Teu kudu ngaraguan subuh, teu kudu ngaraguan janani, teu kudu ngaraguan poe Jumaah. Rek iraha wae ngadua, yakin diijabah Allah Subhanahu wa taala. Mata ancang-ancang teh ngapalkeun naon gitu can kapamih kurang. Naon can kapiteuling kurang. Tah aya panten kan ngan ulangan bapelet sing salat. Isi nyanu penta Allah Subhanahu wa taala minta inti nama nisbat jalma hayang tobat ke Allah dina bulan puasa mah haye we kumaha wae tobatna yakin diterima Allah tobatna. Adapun dina kahadian setiap kahadian dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala ganjaranna. Bahkan teu aya anu biasa ngitung ganjaranna seperti kumaha anu diparingkeun disebut ka jalma anu nyekat taatan dina bulan puasa. Maka kurang mah diusahakan hati teh boga rasa bunga alhamdulillah. Berarti teh sia-sia orang selalu ngadua Allah membaliklah ke Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kabeh para ulama banget hayangna nepi kana bulan Ramadan. Nah sebabna eta kaistimewaan. Jeung kabunga ku alantaran asup kana bulan Ramadan lain ngumpul ke urang anu masih kene jumeneng. Bahkan aya remisi keringanan keur kajama anu parantos pupus nu di alam barzah. Tah mah kantun urang anu masih kene kumaha berjuang deuna sangkan sebahagian keluarga urang mun bisa mah sakabeh keluarga urang anu parantos pupus bisa menang remisi eta. Naon sababna di antawisna pidawuh Kanjeng Rasul innallaha ta'ala fi kulli sa'atin min Ramadan yu'tiku sita mi'ati alfi raqabatin minan. Saya benar Allah Subhanahu wa taala buka setiap waktu. Dan waktu dia bisa detik, bisa menit, bisa jam. Yang sangat kemungkinan coklat tidak sajam, tapi kuli saatin dina setiap jam min Ramadan dina bulan Ramadan yuktiku sita mi'ati alfi raqabatin ngamerdekakeun ngabebaskeun mere remisi ka 600.000 pembebasan minana kajama anu mesti cawiskeun jadi ahli neraka. Mimas tauja kalau ada baila lailatul qadri anu mana eta jalma geus yakin, geus wajib, geus mesti meunang sisaan nepi ka datangna lailatul qadar. Eta lamun tidak per jam 600.000 kemerdekaan tahun 12 tahun sapoe geus sabaraha can nepi ka datangna lailatul qadar. Ai teh lamun teu mah urang hayang sebahagian keluarga orang menang bagian dari remisi eta kumaha carana. Sebab di dia teu ditangtukeun saha urang dibebaskeun.
tidak per jam 600.000 teh. Apakah ayah keluarga orang termasuk ini? Kan orang tidak apa-apa. Mahal tuh caranya diusahakan begitu nyongsong pada lo karena masih Ramadan gede wakil kurang ibu sama orang supaya dihampura dosana supaya jantan ahli sudah ditinggali Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu sering tawasul hadiah ngirimkeun imatina persodakohan wa imatina awsan Al-Quran atau sholawat yang sejadina. Maka para ulama masuk nganjurkeun begitu rek lebat kana sasi saum teh kudu euy jalarah marang teh rame puasa di jarahan sakabeh keluarga sing alastekna jarahan anu kajangkau mah manu teu kajangkau bisa melaksanakan tawasul hadiah dikituna naon tujuanna supaya keluarga urang teh termasuk kajelma anu diperdekakeun ku Allah Subhanahu Wa Taala isi nya sanesuna 200 ini sanesuna kali kubur urang kan bisi salah sahiji keluarga urang jadi ahli siksa kubur supaya bukan sampai kali diponis jadi ahli neraka diusahakan kurang keras sering besukan ngintunan ngiriman ke ahli kubur sangkan kena malangna barungan nu diperdekakeun Allah Subhanahu Wa Taala per jam 600.000 sampai kedatang Lailatul Qadar tina pentingan Lailatul Qadar mah sabing bilangan anu diperdekakeun di tanggal 1 sampai kedatang Lailatul Qadar itu tinggal Lailatul Qadar. Ayo kalau misalkan 1 miliar akan diperdekakeun demi datang puasa pas ketinggalan Lailatul Qadar mah 1 tingkat teh berarti jumlahnya di awal puasa sampai ke datang Lailatul Qadar. Terus di Lailatul Qadar sampai ke datang Idul Fitri sabing bilangan anu diperdekakeun ti mimiti puasa sabing bilangan anu diperdekakeun bulan dina ketinggalan Lailatul Qadar jeung sabing bilangan anu saterusna nepi ka akhir puasa. Masyaallah. Walau alat 90 miliar ke 1000 miliar. Kadang nangis kalkulator ngetana. Nah, anu jadi permasalahan kumaha carana tina ieu jaminan ti Allah Subhanahu Wa Taala udah kana sasi Ramadan teh sebahagian keluarga orang berikut urang oge nya. Mudah-mudahan masih termasuk golongan anu dibebaskeun ku Allah Subhanahu Wa Taala tina neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Udah apa? Sekarang jadi keutamaan, keistimewaan datangnya bulan puasa. Bahkan di antara wisna keuntungan jeung keistimewaan di bulan puasa ti tiap umat di satu Asia dipaparinkeun ka umat kami biasa ulang-ulang sekali. Oh terus. Geunah dan mungkin. Aya suuga. Oh tiap umat di satu Asia dipaparinkeun ka umat kami surga Rasul 5 perkara lam tu'to li ahadin qablahum anu mana anu 5 perkara ieu teu pernah dibikeun ka umat sanemehna kami surga Rasul. Mana anu 5 perkara teh al-ula idza kana awal lailatin min Ramadan yang dulu boha ilaihi birahmah. Di mana-mana datang awal bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala ningali ka sakabeh umat Kangjeng Rasul kalawan paningali pinuh rahmat. Ieu rahmat pangese-hese dipimilik urang. Sekalipun urang teh umat Kangjeng Rasul, tapi teu sakabeh umat meunang rahmat. Tapi ku datangna bulan puasa mah Allah Subhanahu Wa Taala memandang ka seluruh umat Kangjeng Rasul kalawan paningali pinuh rahmat. Terus naon kauntunganna tina ditinggalina ku Allah kalawan paningali pinuh rahmat wa man nadarallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Saha wae jalmina anu ditingali ku Allah Subhanahu Wa Taala kalawan paningali pinuh rahmat mangka eta jalma moal meunang siksaan sabadana salawasna. Itu kauntungan keur ka jalma ditingali ku Allah kalawan pinuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ngan diantarana sekalipun umat Kangjeng Rasul teu sakabehna bisa meunang sanajan sakabehna puasa teu sakabehna puasa bisa meunang gumantung kumaha niat jeung pelaksanaan dina ngalaksanakeun puasana. Apakah niatna semata-mata karena Allah, apakah karena era kumi toha, apakah karena era kumi ngantu, apakah era kubatur, nah lempeng hatena jeung teuna nya Allah Ta'ala maha uninga da imam ibadah teh ibadah anu sama teu aya nu uninga kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Usahakeun urang berusaha seapik mungkin
pas dina ngalaksanakeun puasana sangkan hasil anu naon rupa anu pal dijaminkeun sakumaha dipisankeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu kaduana ya'murullahu ta'ala malaikata bil istighfari lahum. Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ka para malaikatna supaya mangmentakeun hampura pikeun ka sakabeh umat Kanjeng Rasul anu ngalaksanakeun puasa. Kaum dengan jelema nu pang istighfarkeun ku malaikat jalmi anu makhluk anu pang sucina. Makhluk anu suci naon sababna? Sebab malaikat teu pernah migawe dosa, teu pernah migawe salah, teu pernah maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Dipang istighfar ku jalma anu bersih, ku makhluk anu bersih model itu, maka yakin ijabah ti Allah Subhanahu wa taala bakal katerima Quran. Wasalisun kafiruna anna raihata pamishoimin atyabu indallahi min rihil miski. Kaistimewaan nisbatkeun ka jalma anu puasa teh kaangseuna bahan jamin ngalaksanakeun puasa mungguh pandangan Allah leuwih seungit tibatan minyak misik. Tapi mungguh pandangan Allah. Ari cek urang mah anggar we bae. Nu puasa mah mereka tengah heang, tapi cek Allah mah leuwih seungit tibatan minyak misik. Sedangkan para malaikat acida mikaresepna saupami jamin ngadoa kaangseun ku malaikat seungit. Maka yakin mustajab doa malaikat teh carakat ngaminan ka jamin ngadoa jamin puasa. Wa rabbiyun qawqatna yaqulu wa ta'ala lil jannati ittahidi jinnataki wa yaqulu tuba li ibadil mu'minina hum awliya. Marentahkeun Allah Subhanahu wa taala ka surga. Wahai surga, buru-buru anjeun geura ngahias diri, geura papaesan ieu surga. Jinnataki wa yaqulu tuban ibadil mu'minina hum auliya. Sabab ieu teh maupikeun menyambut kegembiraan ke abdi-abdi kami anu alariman jeung para kakasih-kakasih kami anu ngalaksanakeun puasa. Wal qamisu kalimana yaghfirullahu ta'ala lahum jami'a, jaminan ti Allah Subhanahu wa taala istimewaan ke umat Kanjeng Rasul nu teu dipapareun ka umat anu sejen nisbat ngalaksanakeun puasa lan iman wa ihtisaban mangka eta jalma dibersihkeun dosana sakabehna ku Allah Subhanahu wa taala. Itulah kauntungan ke urang anu ngalaksanakeun puasa. Maka mudah-mudahan sing paraja iswa sadayana sing biasa rutin kana bulan puasa bari mampu ngalaksanakeun puasa anu pitulung ti Allah, bahkan puasa nanti tampi kalayan kariduan Allah Subhanahu wa taala sangkan hasil bersih dosa urang. Lamun teu urang dicabut nyawa ku Allah lamun bersih mah masyaallah kacida bungana nya. Maka kudu bunga kudu datangna bulan puasa ulah riweuh mikiran daging teu mungah. Pada orang mah riweuh teh gitu. Aduh can boga perumah, aduh can elok. Di pikiran eta leuleum. Di pikiran lain ka utung itu bulan puasa teh bulan lebih istimewa. Dawan teh nyawa teh istimewa teh kumaha puasa teh nyawa lapane unggul. Nyawa teh pikiran terbuka naon kitu terbuka. Mun di pikiran lain kitu, ngan kitu mah kita yeun unggul lah di pikiran. Justru nu kudu pikiran kumaha carana sangat urang mampu nambahan ningkatin peribadahan di bulan puasa. Alhamdulillah, insyaallah dina sasi Saudi oge sakumaha biasa mingguan kelas berjalan sabab pahalana. Mudah-mudahan baik urang sadaya berikut anu ngajamin di ieu tempat khususna persanakan haji anu maparina fasilitas berikut konsumsi jeung segala rutina. Mudah-mudahan kita menjadikan amalia kami sore ditami-tami kasayana betul jaga di kiamat berikut urang sadaya ge ngempal di dieu teh lain ngumpul ayeuna nya sing tiasa ngempal teh jaga di akhirat aya dina ridho Allah cicing dina surga Allah Subhanahu wa taala sadayana. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa bihamdihi ya rabbana lakal hamdu wa Rabbi Fakina wa Fakirana wa Qarabatina wa Dina wa Syarika wa Syarika wa Syarika Allah barik lana wa jaga wa syarika wa barik lana wa bilana wa hasyika wa syarika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.